Panari kieu mah dinarkeun di lewat. Lucu nyunyu kiwoyo. Teh, Ya, sabarahaan tuh ye teh? 250. Nyandu biasa tuh teh. Judes tukang salon teh aing mah. Kedah kumaha atuh teh? Henteu risi. Nuhun teh. Sami-sami teh. Kitu atuh sing somea. Panaonan kitu ieu nu bodoh. Tadi kan hirup paling juga kieu. Keur dikumahakeun nih, Kang? Didangdanan sugan bae hirup. Meni hiburan pisan meni repeh ulah penting. Dah, nya ngaranna genan radio geus bodol, rek didangdanan naon-naonna nya angger we pareum. Sugan bae tadi nama, sugan bisa. Yeuh, Kang, geus belah ulah salang urusan radio. Ayeuna mah telepon adi nyai, Kang. Ngan hampura. Bung era nya. Ari surga geura nyai lah. Ari akang ngan hampura era. Engko baheula ge nyai geus ngobrol, Kang. Nyai boga adi, tapi digawe di kota. Barina ge meuni teu taliti asih da teu kop nempo awewe geulis, tuh da. Yang sugan tadi nama nyai dangdan. Nas meni geus atoh. Ini tuh bisa ngebedakeun. Geus tah geura nelpon, Kang. Ngan hampura. Bung lah era. Surga geura nyai. Nya geus, nyai nu rek nelpon, Kang. Rek cenah datang ka dieu. Ye. Ieu Naon di? geura. Naon di, Kang? Eta nya rek ditelepon sina ka dieu nya. Ditelepon, Kang. Da kumaha ge kudu jelas, kudu puguh. Bukan masalah ka dieu. Sok bae nyai nu nelpon, masalah mah ka dieu. Geus cicing. Lah. Ari boga salah kitu gentleman kitu. Saha tuh nu nelpon teh? Masih tuh diangkat-angkat euy. Tumben-tumbenan sih Ece nelpon. Ek naon tuh cenah? Halo, Cek. Halo, Dek. Ade nuju di mana? Biasa ade mah keur nyalon naon deui kagiatan. Oh, ari Dede sono teu ka Ece. Nya sono atuh, Cek, da kancek sorangan. Ka dieu atuh, De, diantosan ku Teteh. Teteh ge sami sono. Lah, rek naon tuh, Cek? Sieun gararateul lah, De mah. Moal, De, moal gararateul ayeuna mah. Alhamdulillah bumi Ece teh entos direhab, Dek. Bari sakantenan cenah si Aang ekukeun hapunten ka Ade. Nyanya tuh, Cek. Ade kadinya ayeuna langsung. Oh, uhun atuh, Dek, diantosan ku Ece nya. Assalamualaikum, Dek. Waalaikumsalam, Cek. Ayeuna mah bari nungguan si Ade rek laut ah. Kang, HP-na dina meja tah, Kang. Nya, kan bae di dinya tunda. Kemana tuh ini angan ojek? Mang, ojek, Mang. Ojek lain. Siap, ojek. Ayo atuh, Mang. Ayo, Mang. Eureun, Mang. Eureun ye.
Eureun Mang. Aya naon, Cuk? Sembarangan bae Cuk, Dedek Neng abi mah. Aya naon, Dedek Neng? Amang tungguan heula di dieu nya. Pokona mah Neng ek popotoan heula di ditu. 5 menit memangnya. Hayu Mang, mangkat. Hayu Mang. Lila-lila teuing asi. Ulah tarik-tarik teuing atuh Mang. Abi ajar ti salon ieu teh. Heup. Eureun Mang. Dagoan heula di dieu nya. Naon deui, Neng? Ieu mah urusan budak ngora Mang. Tuh, kalah nyekeun waktu satoy kieu mah. Ulah loba obrol Mang. Abi rek dipoto heula di ditu. Mun sok atuh ieu mah aing tuh. Maju deui Mang. Mangkat. Ulah tarik-tarik teuing Mang. Abi anyar ti salon ieu teh. Eureun Mang, eureun deui yeuh. Alus itu aya lauk gede Mang. Eureun Mang. Astagfirullahaladzim. Aya naon deui atuh? Dedek Mamang Neng. mah cicing be. Ulah yang apal. Dedek Neng tarik dipoto heula di ditu Mang. Aya 10 pelanggan model kieu. Telah meapkeun waktu atuh. Ngomong naon Mang? Henteu ngomong jeung helm. Sugan ngomongkeun Dedek Neng. Arek ngeplog Dedek Neng mah. Ek pamer ke balad-balad nu di lembur. Assalamualaikum. Baraya. Dedek Neng keur aya di laut ieu teh. Apa teh laut teh naon? Tah, eta laut teh. Pasti can arapaleun da. Cicing atuh baru ga duit mah di imah. Tas heula nya baraya. Assalamualaikum. Aya jelema nu model kitu. Duh, Ek dijieun status ieu mah ulah dengke-engke. Hayu Mang, mangkat deui. Eureun Mang, sakali deui we tuh Mang nya atuh sawah. Aduh. Cing Mang remani sekaligus asi. Cicing heula dagoan. menang pelanggan model kieu mah kalah meakeun waktu, boa mayar gede oge. Mending kene ini teh tinggalkeun ieu mah. Geuning kalau ditinggalkeun. Mang tungguan. Aing mah tukang ojek Bangkawara. Telah ditinggalkeun Dedek Neng. Bagong teh.
Kemana tuh ieu? Geuning jalanannya gak kieu sih ge ah. Bingung aing mah poho deui. Tatitut daun sampe, sanu hitu teh nu ngambe. Bari nage urang nagengan sorangan ieu teh. Tadi we ah sugan-sugan bener. Aduh aing mah boga lanceuk teh hayu bae jadi CEO nyere. Benghar-benghar henteu daan. Maneueuh kemajuan pisan sih hirupna. Benghar henteu ripuh heueuh. Elin cek. Asih siga hayam kucekak gitu asige. Ari ieu teh dede lain. Gening beda. Ah, eueuh masuk ngimpi asih. Hudang geura da geus beurang cek. Apa nada teh tadi tas di salon cek. Kumaha ade geulis acan. Aing mah boga lanceuk teh tinggal kalongan kitu asih. Eksina ka imah moal ieu teh cek. Amun moal rek balik deui ade mah. Korean tadi ge ka dieu teh. Oh, hayu Dek. Calik atuh Dek, bade ngaeut naon? Cek. Lah, ade mah nginumna Ciherang be cek. Geus apalah deh mah eueuh teu boga naon. Ulah sok kitu, aluk manu datang cacangking, lain ieu mah lengoh. Apan rarusuh ade teh cek. Da tadi nama moal ka dieu. Nya geus lah, sok calik ulah loba obrol, bisi capek Dedek. Aing mah raja ni mana ganti anggar we bilik lanceuk sia teh. Ya Dek. Nuhun cek. Nuhun cek. Cai herang ogenan mentak ngobatan ti koro. Elang ade teh cek. Kitu ge tadi embung disuguhan sok-sokan. Asih Dede nama beki herang kumaha caritana Dek. Nyanya tuh cek. Ade mah kan ayeuna teh kagiatanana nyalon cek. Ari ece eta kunaon tuh mah make sarung wae. Lah Dek ece mah boro-boro ka salon. Bisa jang sapopoe genan alhamdulillah. Hari ece jang naon tuh ece boga salaki. Mana teu ngusahakeun pisan. Atuh jang dangdan cek. Hari ngaran-ngaran di kampung mah hese kana piusahaeun. Beuh atuh cek. Boga salaki teh sing milih-milih geura cek. Menang ti mana di ece salaki batan kitu. Lah Dek, ari ngaran jodoh mah jorok. Sing hayang-hayangan ogenan anu alus ari geus ditakdirkeun jeung si Akang mah kumaha deui. Lah hari ece diomongan teh sok tarang ngadenge asih. Minimalna siga Rapi Ahmad atuh cek. Lain siga merecon teu bitu kitu ece mah daek asih. Geus lah Dek, ece mah hayang kadatangan ade sote sono, lain kalangahina terus ka ece. Hampura atuh cek. Sarua ade ge sono ka ece. Ade. Nah, ade ge ka ece cek. Bujit aing mah boga lanceuk teh. Ngomong naon Dek? Henteu cek. Ade mah biasa geuning sok kegerenceman sorangan. Nya geus Dek. Ece menta hampura. Kamari teh aang teh salah, disangka teh ece. Teu hayang ade mah cek. Ngahampura lalaki model kitu. Ulah kitu Dek. Hade goreng ogenan jeung dulur kudu akur. Doraka mah kumaha engke tuh cek. Ipar ge nu kumaha heula. Nyantos Dek antosan heula di dieu nya. Teteh harek neang aang. Boga radio hiji ge podo teh hirup-hirup deui. Kang, geus we Akang nu ngelehan menta hampura ka ditu. Da urang mah geus dewasa Kang, ulah saruana.
Heeh atuh Nyi. Ayo atuh anter. Ejung kan meni kudu dianter tah. Di luar si Dede nage. Yang nanaon ge meni teu taliti heula si ge. Abong asana meni teu bisa ngebedakeun. Dek, hampura tuh aang. Da baheula masalah teknik. Tak kitu atuh. Saha nu salah eta nu minta hampura ti heula. Matakna ayeuna aang minta hampura. Syukur atuh ring geus eling mah. Kamana wae tuh tadi. Ngaranna ge konten, Dek. Butuh durasi, ngarah panjang. Yang geus atuh dihampura ku adege. Tah, kitu atuh aku rarejeng dulur teh. Urang lamun teh hirup jeung dulur rek jeung saha deui. Oh, panan, Cek. Nya geus, ece rek ka warung heula sakedap, Dede tungguan heula di dieu nya. Ulah lila tapi, Cek. Moal lami. Pan aya aang ieu di dieu sakedap. Dek, aang sebenarnya mah ti baheula ge resep ka Dede. Ngan teteh nu nyosor-nyosor bae. Sing eling geura ang. Cek, melo ada, Cek. Cek, tungguan ade. Cek. Aduh, ieu mah kalah perang deui bae, kakara ge wawuh. Ieu kumaha atuh euy? Disusul apa kumaha ieu?